Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di menabe ayana. Mang Dedi ngahaturkeun nuhun lujeng ditepang damukeun deui sareng carita jakarana anu kiwari ku Mang Dedi baris dipaluruh bagian anu ka-60. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca anu katunda. Dina bagian anu ka-58 dina mangsana medarkeun kaayaan alam ti peuting di hiji patempatan khususna atuh di imahna si Abah Daroji sareng bojona kalayan harita nuju ngadongengkeun kahirupan dununganana zaman baheula nya di Bandungan langsung kujang jakarana. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana carita langkung paus namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti peuting di hiji imah. Jangkrik reang di sarada simut gadung jeung cihcir meuni rame patembalan jangkrik kasir nya kitu deui atuh harita cihcir meunikeun karame milungi wud bangun suka bunga galumbira di sarada jiga nu patarik-tarik pating keureleung jiga nama sora londong di kebon roai bueuk atuh meuni kukulkan jiga nu keur neangan dahareun. Sedengkeun kaayaan di hiji imah anu sederhana nariung tilu jalma nyatana atuh si Abah jeung si Ambu isang harupan ku hiji tangtungan jajaka nyatana jang jakarana anu harita keur anteng we ngadengekeun dongeng na si Abah jeung si Ambu tina ngeunaan kahirupan baheula dina mangsana si Abah jeung Ambu jadi pagawe na anu beunghar teh. Kumaha atuh lajenganana carita langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Harita teh alam beuki lila beuki peuting bae. Sadengkeun nu ngariung tiluan meuni uplak we ngobrol. Pang-pang nama si Ambu jeung si Abah nu keureng ngabuis ngomongkeun zaman baheula dina mangsa keurungora. Keur kitu pok si Ambu harita. Nya lamun kitu mah bener atuh. Mata kami teh ye teu salah-salah teh jeung teu rabun-rabun teuing sarbanya. Nya oi. Rabun sakitu mah alus kene boga mata teh oi. Sabab teh nyaon masih kene ekes. Tah kitu kujang. Sakabe dongeng mata Ambu tadi gata telepek we kahidop teh. Sumuhun kahartos pami kitu mah tu Ambu. Janten rupi abdi teh sarimbag sareng juragan Rana Wijaya. Tah kitu kasep bener pisan. Dunungan Abah kali Ambu dina mangsa kapungkur. Nah, kitu pisan komoji. Cigana lamun direndengkeun teh mah heueuh bakal jiga anak jeung bapa geura. Tapi da geuningan ari ngaran bapak hidup mah bah dirga kitu meuni jauhnya geus tangtu meuni mata kitu oge ngan ukur sarimbang bungku da geuningan ari jamanna mah sok aya anu sarupa-rupana nya sarua-rupana kitu. Sumuhun Ambu palih dinya nama namun jalmi da sok seueur anu sarimbang rupina atuh Ambu cek jakarana hari tangan ukur sakitu ngawalona teh
Tapi ari dina jajaruan hatena mah meuni pabariut pinuh rupa-rupaning pananya jeung loba kapanasaran. Parandene kitu tu wani kedal lantaran naon lantaran sok sieun nyalahan cenah. Nyan dina jero hati nu paling jero mah boga hiji tujuan. Manehna teh rek neangan salah saurang jalma anu katelah jayarana. Sugan jeung sugan we cenah aya hubunganana jeung asal usul kahirupan dirina. Kulantaran atuh jang jaka harita hulang-hulang pok si Abah jag. Ya. Hei. Terus bah. Ya, geus pucing aja. Ya, Abah geus tunuh. Cukup bae nya sakitu bae ya. Ngadongeng natip ngadongengkeun isukan urang tuluykeun deui. Ya penting ieu mah tuh ngararewe di dieu ulah ka mamana najan heueuh di saung oge Abah mah lumayan tama katiisan teuing. Aya Abah. Hatur nuhun pisan atuh cekap saku oge Kang Abi Mabah. Ambu nya geus disadakeun eta disadiakeun tempat CS geus ujang. Alhamdulillah boga semah urang teh pelenting penting ayeuna mah aya anu ngabaturan. Nya atuh puguh we Abah. Disediakeun mah tempat sare mah. Tah kamar anu itu kenae kureregan eta gurut naon tareregan teh nya kana asa buni we lasuk teuing angin nya. Anu eta teh geus meunang ngabersihan ku jang sok. Kaditu we ai rek sare mah nya. Cek si Ambu ngomongna bari jeung areret ka jang jakarana. Lantaran bisi semah geus ngerasa tunuh meureun. Lantaran memang keayaan harita geus mimiti maju ka peuting. Ngadenge kitu pok jang jaka harita. Sumuhun Bu. Dan harus bisa tos tunuh itu. Siang itu dah geus ka kamar ka itu. Da sarua Abah ge. Sayang ya. Nya sanggeus kitu maju atuh si Abah Oji jeung si Ambu Irah teh terus arasup ka jero kamarna. Kitu deui jang jakarana harita muru ka kamar anu geus disadiakeun. Lantaran memang kaayaan wanci teh geus maju ka peuting. Jigana geus nincak kana sareureuh kolot kurang leuwih jam 8 kurang. Di luareun imah teh atuh geus sepi jempling teu aya sora jalma anu kadenge jigana bae. Pangeusi lemburna teh kolot budak kabeh oge jigana geus sarare. Ari jang jakarana anu harita geus asup ka kamar anu sederhana. Teu bisa buru-buru sare kelakah geek diuk atuh di laluhur dipan anu kasurna geus selepet. Pikiranana harita anteng ka kulawarga juragan Rana Wijaya anu geus didongengkeun tadi ku si Ambu jeung si Abah. Sora jangkrik di pipir jeung gaang anu reang di sarada. Di pipir imah ditema ku sora cari cangkas. Samalah sakapu masuk kadenge sora bangkong anu rame kang kengkong. Dapugu atuh deukeut ka pasawahan jeung kakulah lebah dinyana. Nya saha atuh juragan Rana Wijaya teh? Bet jadi penasaran aing. Sabab cenah rupa jeung tangtunganana teh sarimbag jeung tangtungan aing. Lamun nurutkeun kana omongan si Abah Daroji mah ari bojona teh ngaranna teh Laraning Rum buah-buah indung aing ya. Digeuningkeun kakandungan dina mangsa kajadian harita teh bet jadi bingung Gusti. Mugi masihan jalan ka abdi supados enggah manggihan raratan indung Bapa abdi ya Allah anu Maha Agung. Kitu cek gerentos ning hatena jang jakarana dina mangsa harita. Terus saya ngecowih noroweco badi jeung gegerenengan ngecowih ngomong sorangan hate jeung pikiran dipinuhan ku rupa-rupa pananya anu acan bisa kajawab. Ya lamun teh mah kitu aing teh kudu maluruh saurang jalma anu ngaran Jayarana. Nya sugan we atuh aya keneh tur bisa kapanggih ku aing lantara nu ngaran Jakarana teh adina juragan Rana Wijaya anu ngan hiji-hijina nya juga anjing sugan we aya di lemburna.
nya bener isukan mah insyaallah waing rek dijugjug we ka ditu. Sanggeus menang kacenakan kitu mah goledag atuh harita jang jakarana ngagoler dina kasur lepet terus beureum lantaran ayeuna mah geus mimiti karasa tunduh teh nu saterusna areup we sare kalawan tibra geus teu inget deui kana nanaon sagala rupa anu jadi buah pikiran geus pindah ka alam impian mangsa alam peuting harita nyarelek terus maju ti karasa wanci teh tika nyahoan geus ngagayuh we ka mangsa subuh sora hayam jago harita geus kadenge kongkorongok estuning reang seulit tembalan jeung baturna estuning mata kelar jeung mata kuas ari cahaya giwangkara harita geus mimiti sumirati belah wetan ramat-lamat mah atuh ramat-ramat barebat geus pating kolebat dina sela-sela tutuwuhan anu pating aroyag jeung pating arulang katebak ku angin isuk-isuk anu sumilir nyecep tiis matak seger kana awak. Dina kaayaan kitu Bah Daroji mah jeung Ambu kitu deui jang jakarana atuh harita geus rengse ngalaksanakeun salat subuh. Ari si Abah jeung Jang Jaka terus dariuk atuh berejeng yang hareupan cai kopi panas anu masih keneh ngebul. Cerengkeun si Ambu Ira harita teh kaprak-kaprak we di dapur bari jeung ngahaneutkeun sangu dina hawu. Yang kumaha sare ti bera Jawa. Alhamdulillah bah. Tibra pisan abdi mah syukur atuh ai sarua da Abah ge sarua bakat ku capek jadi tibra sare teh. Abah abdi teh bade pamitan naon bade pamitan bah baru korek pamitan leres pisan ya meuni jiga nurusuhan teh indah suka teh atuh ieu teh kayang Abah mah sae atuh sebab betah kayaknya Abah jadi baturan kuyang harasana semoga anak lalaki tah gitu. Hatur nuhun pisan bah nanging abdi teh gaduh kaprigagian anu kalintang pisan pentingna anu kedah enga-enga derengsekeun ku abdi bah. Nya teh naon ai keukeuh peuceukeuh kitu mah tapi kelanan tong waka ini urang sasarap alias mumuluk heula. Da si Ambu tuh keur ngahaneutkeun kejo lumayan ngadah teh gancang lapar di jalan jeung ngadah teh kudu jajan deui di jalan. Cek si Abah harita teh jiga anu dek ngijinan izin harit pikeun indit sabot keur kitu kurunyum si Ambu norojol ti lawang dapur bari jeung ngelek bobokot copong anu diisian ku sangu bodas menang nyakeul munikeun ka katempo ngebul kene saung atuh diasongkeun ka hareupeun si Abah jeung Jang Jaka. Duh nya cek Abah ge tong waka inggit tuh kejo geus asak tuh Ambo hai boga naon deung nya oi nya saya aya we ta ukur samagoang jeung tai salauk ditambahan ku surabung tah lumayan gimana sih tuh mau isuknya makai jenis boga lauk sih segala lupa ih ku cerewet da aki-aki pugu pamer tinggi une eta teh yo ai mere nama kamari tangan poho deui kami teh karek inget ayeuna untung we lauk teh hirup deui lamun hirup deui mah meureunan senenganana dah nya cece sok ngabodor ka peyuh we ya imane itu aya kitu nya teh si Ambu tapi kanya ya anu kamari oge ko ya sok Jang kasep sok urang sasarapan heula yo barang jeung Abah
Sumuhun mangga Abah hatur nuhun. Ulah hariwangnya ulah selampang. Abah mah jeung si ambu teh getreng jeung getreng tapi tara nyepi ka tutuluyan jadi sok aya we ya jang dah. Aya. Nya sanggeus kitu mah berak we atuh. Jang jaka jeung si Abah harita keneh ngaderel atuh sasarap. Sanguhaneut jeung pai selauk dibaturan ku samalgoang jeung daun surawung. Atuh puguh we meuni nikmat. Sedangkeun si ambu mah teu milu ngariung kelakah terus ngaleos kapancuran maksudna rek gegeroh cenah. Gancangna ieu carita jang jakarana jeung si Abah geus rengse sasarap. Nya terus diukna parindah ka tepas terus ngobrol deui ngaler ngidul sagala didongengkeun. Teu kungsi torojo si ambu datang nyamperkeun gek milu diuk ngariung. Abah pami ieu teh lemur naon? Teh mun teh salah apa teh sebenarnya mah lemur teh leutik jang. Itu nyanyi di mana teh di sarisi jalan ka tukang nama teh masih keneh lowong. Ngaranna mun teh salah bae teh lemur Cikoneng jang. Oh, lemur Cikoneng. Janten sanes Cinangka nya Bah. Ih, nah sok kagabat. Cinangka mah lemur anu basa hidep jeung Abah mimiti pangi eta Cinangka. Oh, eta teh Cinangka. Nya, ieu mah Cikoneng. Mun ieu cai kopi. Ya Allah. Tong dedeng kujang beuki heureuy teh tua bangka teh. Sawios. Dupi lemur batu nunggu kapalih mana Bah? Cek jakarana harita teh nanya deui nanyakeun lembur batu nunggul ka si Abah. Lantaran memang manehna geus buleud deuk ngajugjug cenah ka eta lembur. Rek maluruh jayarana dunungan si Abah baheula. Tapi acan apal kana tempat jeung lebah-lebah nama. Ngadenge kitu atuh pok si ambu harita. Maka jeung rek nanyakeun lemur eta kujang. Rek kadinya kujang teh atawa leres pisan ambu. Abdi teh bade ngabujeng kadinya. Ega lembur batu nunggu mah jauh jang. Lamun ci dieu leumpang teh mapai ka belah kulon tah. Terus atuh gila tuh. Terus lempeng dang teh aya jalan anu nyagak. Terus nanyakeun weh di dinya ka batur. Da pasti bakal aya nu nuduhkeun geura. Oh, gitu. Hatur nuhun atuh Bah nya. Ambu kalih Abah abdi teh bade pamitan ayeuna bae. Mugia urang kapayun atuh tiasa ditepangkeun deui. Ih nya ieu mah budak teh sok atuh lah. Ku Abah didoakeun ayo wae eta mah yang ini mah muga selamat di perjalanan. Amin. Yo. Nah tuh kujang ibu ki hidup teh meni rusuhan padahal mah di dieu teh ngeno we atuh geura jadi tiisun engke si ambu. Leres pisan ambu hapunten abi hapunten nya abdi teh masih gaduh kapriyogian anu sanes. Mangga dikantun di atuh Bah oge ambu. Nya sanggeus kitu mah salongkrong atuh. Jang jakarana ngajak sasalaman kadua eta kolot. Kadua kolot gancang atuh ditampanan. Nya sanggeus kitu mah jerut yang jaka turun ti imah si Abah. Kencis ngaleos indit limpang ngagedik ninggalkeun lembur Cikoneng anu katelah. Rek nuju ka lembur batu nunggal cenah. Kasugri para wargi cag urang teuneun sakedeung tunda heula sakedap. Lalampahan jang jakarana anu boga tujuan nyata nadek neangan lembur batu nunggal. Ayeuna urang kocapkeun deui nyatana malikan di katukang nyaeta keulalampahanana Bah Badrowi jeung anak buahna. Geus aya sababaraha poe teu eureun-eureun neangan musuhna nu katelah jakarana. Anu haritna nepi ka waktu harita acan keneh kapanggih laratanana.
Dina hiji poe harita teh kira wanci pabuberang. Bah Badrowi harita sabatur-batur anjog ka hiji pilemuran. Ari kaayaan di eta lembur harita kacida pisan matak betahna. Rek teu betah kumaha atuh. Hawana tiis matak seger kana awak. Ari di sisi jalan katempo loba imah nu aralus ngajajar pakaranganana ge bararesih. Jalan-jalan resih tutuwuhan jeung kekembangan rajeg mapaesan kaendahan alam di papantes. Mapantes kaayaan di pilemburan. Ari ngaranna eta lembur teh katalahna Batu Nunggal. Hiji lembur anu endah jeung asri estuni matak betah pikeun sakumna pangesina. Ki Badrowi atuh jeung anak buahna harita terus arasup muru ka jero lembur. Lempang atuh ngageredig bari jeung Panon Mahrara terete nitenan kaayaan tempat didinya anu memang matak pikabetaheun. Sanggeusna dadalila lempangna. Maranehna teh anjog ka hiji warung anu harita kaperengan keur rada jempling alias sepi. Ngan ukur kitu we aya 2 urang jalma anu keur jarajan. Jiga nama atuh maranehna teh tukang dagang anu keur ngadon leureuh bari jeung barang dahar. Sanggeusna aya di hareupeun warung terus atuh Badrowi sabatur-batur hantak keneh gugek dariuk dina bangku dina awi guluntungan bangku panjang. Bah Badrowi diuk ngabaheuhai nyarane we harita tapi ari leungeunna mah telesot jakelan iteu hideung gegaman manehanana. Ari anu boga warung saurang awewe geus kolot nu harita teh geus keur aya we di jero ngadadak ngorejat nangtung lantaran ngarasa kaget terus mencrong we ka semahna nu ngalit sabab maranehna mah katempona teh beda jeung batur boh tina pakaianana kitu deui dedeganana. Sakedapan mah atuh si bibi alias si emak kalahkah ngahuhulang we jiga nu kasima rek kana bedog pasren anu pating solegreng dina cangkeng. Terus ret deui atuh ka saurang lalaki anu pangkolotna didinya nu beungeutna bosongot budi amprotan nu harita keur diuk we bari jeung nyekelan iteu hideung make gambar atawa make elukna ku hulu maung. Hate si emak eta harita anu boga warung bet jadi las ngadadak loba kahariwang jeung kapaur. Parandeni kitu manehna kudu bisa nyumputkeun rasa nya terus we harita oge atuh si emak warung teh nyampurkeun kasemahna kalawan someah. Wilujak siang juragan haturan wilujeng sumping di warung emak. Nuhun mak cik sadiakeun kejo keur kuring ieu sarerea. Mangga atuh juragan mangga diantos sakedapnya ku si emak bade disayagikeun nanging bade sareng naon atuh rencang sanguna. Cek emak tukang warung harita bari nitip ka Badrowi salamalah bari jeung malong segarupa kana beungeutna jiga nu hayang sidik. Samalah sakabe anak buahna oge teu leupas dititenan ku si emak tukang warung sabab dina hate leutikna mah geus aya rasa-rasa curiga ka eta semahna kabeh. Mak, pokona mah sadiakeun we sagala kadaharan nu aya di dieu tapi omat kudu anu ngareunah yeu nya keun lah tong sieun teu dibayar pasti dibayar. Samalah lamun perlu mah diduitan jeung warung-warungna yeu. Cek si Oded harita teh ngomongna kitu ka si emak tukang warung. Si emak tukang warung cukup nyerengeh we hungkul. Mangga teu kada hariwang da masakan si mama kabeh oge ngarareuna. Diantos linggih heula nya sakedap itu si emak teh dek sasadiaan. Itu cek si emak atoh gancang manehna mah ngaleos muru ka jero warung dek nyadiakeun sagala kadaharan anu dipentak ku semahna.
Bah Badrowi majeng anak buahna barijeng Daryuk tete caricing ke kana teko terus ngucurkeun cai kana cangkir tina awi. Are geus dijagrageun di luhur meja nya terus ngarinum ting seruput cai haneut puguh keur hanaang kitu deui. Sanggeus kitu sakabeh anak buahna tup-top kana kadaharan anu aya di dinya. Aya goreng pisang, goreng peuyeum, goreng ulen, bala-bala, buras, kerupuk, jeung anu sejen-sejena kabeh diarasaan. Nu kaliwat. Terus atuh pating camuel we. Ararudud barang dahar barijeng ngopi. Teu kungsi latorojo atuh si ima warung ngasongkeun sangu jeung dengena. Nya puguh we geus kitu mebrak atuh harita sarerea dalahar barijeng careplak bala kecelakan. Muni paloba-loba jeung pagancang-gancang jiga-jiga anu keur balap nyatu we teu beda. Teu jauh tidinya aya dua tangtungan lalaki anu tadi keur jarajan nempo kitu teh atuh puguh we muni carolohok dina hatena masing-masing ngarasa heran. Nah, habat aya jelema anu dalaharna jiga kitu teu umum jeung batur teu sarua jeung jelema. Tak parandene kitu. Duanana eta jajaka teh teu loba omong. Anu ukur nempokeun teh nempokeun we ti kaanggangan barijeng terus atuh ngalobrol. Nya teh kungsi lila. Maranehna ge sanggeusna dalahar mah terus ngarinum cai sateko geus kosong ku maranehna. Nya tuluy we ngalepus udud barijeng pereumbeun tak jika nun ikmat. Yo bre. Hah? Bayar euy kahakanan jaga. Karunya anu dagangna nungguan. Cek Bah Badrowi. Buru bayar euy. Aya kalakah neuleuh kain. Kitu parentahna. Ki Badrowi ka si Jupri sangkan mayar sagarupa kadaharan. Nya lah. Euk bah. Gen cenah dihitung ku si emaknya. Bayar atuh Jupri, kudu daek mayar si ai jadan teh euy. Si Oden ngomong harita. Barijeng cungar cengir terus atuh manehna maju nangtung, barijeng kanawak atuh dengan kana cau Ambon anu ngagantung. Kitu deui atuh batur-baturna anu sejen nurutan. Nya tungtungna mah si cau Ambon anu ngagantung teh dibawa we kabeh dijingjing ku si Juha. Be, Ya naon? Yo mama lin ibi. Ya. Cik yo kadiekeun da hitung-hitung ye sabaraheun kabehna yo. Cik si Jupri jiga nu heueuh. Mangga agan. Si Jupri ngageruan sima anu boga warung anu keur aya di jero. Samalah mah barijeng ngagupayan sorongkrong atuh sima nyampurkeun barijeng ngitung segala rupa kadaharan anu geus beak di dalahar umaranehna. Nya sanggeus sakabehna diutang itung pok si emak harita nyebutkeun jumlah duitna kudu dibayar. Nya kelawan terbo omong ragamang atuh dengan si Jupri teh kana cangkeng. Ari panyangka si emak tukang warung mah rek nyokot duit, tapi kalaka sarepet we harita teh aya nu ngagurilap. Si Jupri sakilat ngalugas bedog terus diantelkeun kana beuheum si emak. Nempo kitu puguh si emak warung teh meunikeun ka ngaranjung. Panonna buriabun celik awak ngaleper ke sang tiis. Samping gogoyobo jigana bae tengbeng sina kohok. Ngagaraja gue kahanap masih hantane. Beungeut piah jiga anu teu aya pisan getih. Si Jupri harita nanya barijeng siri ka si emak ari bedogna didedetkeun atuh kana beuheung si emak. Menang pananya kitu mah atuh si emak warung harita boro-boro ning bisa ngajawab. Kalah sumut calawak we harita barijeng awakna ngagibrik beuki rongkah. Nempo kejadian kitu lalaki nu duaan tadi sarua teu beresa ngomong deui marenehna ge. Ukur cara meot we barijeng panon melong da pugu atuh sieun ari nempo anu kitu mah. Ma, lamun emak minta dibayar, heug bae dibayar, geus pasti ku kuring dibayar. Asal ulah kaduhung lamun ieu sirah ngagulutuk.
Nah, jadi maneh rek kekeh minta dibayar atau moal? Mama aku kon bae teu kudu mayar. Hahaha, tak gitu geuningan pinter mak si mak maduh. Duh. Cek si Juha harita ngomongna bari jeung cungar cengir calaka taksiri meuni nya kakak. Lebaran keneh kana hulu mah nya meureun euy Juha. Bre euy, bener. Duh. Tinggalkeun lah. Pira ini bisi ngompolan maneh. Ye, geus mojoh tuh oker malahan batu tinggali siahana pun samping meuni boborodog gitu tah. Cek si Juha jeung si Jupri cekakak siri. Sanggeus kitu mah bring we atuh bahwa Drobi atuh jeung sakabeh anak buahna ngalaleos tanpa permios. Ari ini teuing ka mana ninggalkeun si emak warung. Anu harita masih keneh ngajajanteng bari jeung gogoyobon samping baseuh. Bari jeung nangtung jeung ngahulang mikiran naon rupa kajadian anu cikeneh kaalaman. Sanggeus sabatara waktu si emak tukang warung teh sadar kana dirina. Terus ret atuh kana dagangan manehna anu tetela geus parongpong. Nyaho atuh si emak teh harita ngambak kecelig atuh harita. Si emak warung teh harita ini turusuhan bari jeung nyengsat ngewerkeun sampingna semetuur terus lempang ngageudig muru ka imah pak tua kampung satempat. Dekat catur lila di jalan. Si emak atuh geus tepi ka hareupeun imah patua kampung kabeneran atuh keur aya di imahna. Nya sanggeus uruk salama sarta ditarima ku boga imah. Si emak tukang warung seetik oge geus teu micenan waktu terus atuh barabat we ngabuih ngomong ngadongengkeun naon rupa anu kaalaman ku manehna anu cikeneh geus kaalaman ku si emak. Sanggeus menang laporan kitu ti si emak puguh we atuh patua kampung satempat teh meunikeun kakaget jeung reuwas kareureuhnakeun lantaran salilana ieu lembur anu katelah batu nunggal mah kawilan aman jeung tentrem. Tara aya kajadian anu matak ngahariwangkeun. Atuh terus harita keneh oge ngabejaan atuh batur-batur salemur anu keur parang araya mah diajak sangkan ngarudag sarombongan jalma anu geus nyata-nyata ngarugikeun ka wargana. Nya sanggeus kitu mah bring atuh. Aya kana 10 urang leuwih lalaki wungkul kabeh. Jarak jags sarta geus marawa pakarang sewang-sewangan. Harita sarerea atuh ngabring indit neleumpang rusuhan. Samalah mah aya anu lalumpatan sagarupa lantaran sok sieun anu diarudagna kaburu jauh cenah. Nya teh kacatur di jalan rombongan bapatua kampung satempat. Harita geus aya di sisi pilemburan. Terus breh ku sarea katempo aya sabringan jalma anu keur leumpang ninggalkeun lembur. Nya geus nempo kitu mah atuh berengbeng we lalumpatan bari jeung pating keleuweuh pating gorowok. Teu beda we jiga moro bagong. Malah nitah eureun di kaki Badrowi jeung anak buahna. Nu harita keur anteng we jarong leumpang meunikeun kalang malagedai. Hei, aron sia bangsat. Aron sia bangsat. Aron sia. Cag para pambiarsa, yeu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mangidi baris nyungsi bagian anu ka-61 lo nya. Atuh nuhun lo kumarupi perhatosanana kadi hilap like, subscribe, komen sareng loncengna ditoe lo nya. Atuh nuhun lo ulujeng kantung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.